Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing soleh-soleha ustazah. Wilujeng tepang deui dina palajaran bahasa Sunda. Urang kawitan pangajaran ayeuna ku bacaan basmalah sasarengan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dina danget ieu urang diajar materi pupujian. Anu dina pertemuan kamari hidup ditugaskeun nyatet materina. Janten ayeuna hidup mung ngaregepkeun hungkul penjelasan ustazah bari nyirian catatananya. Di akhir engke aya tugas nu kedah dikerjakeun. Urang bahas materi pupujian. Di mana asalna kecap pupujian? Asalna tina kecap puji, tuluy jadi pujian. Hartina nyaeta kekecapan anu ngagungkeun Pangeran Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut jadi kecap pupujian. Tina wanguna dari isinya kita bisa tahu bahwa pupujian itu berasal dari syair atau puisi dari sastra Arab, sehingga isinya selalu berkaitan dengan ajaran Islam. Nah, dari situ kita bisa mengambil arti dari pupujian. Pupujian nyaeta salah sahiji hasil karya sastra Sunda dina wangun puisi atau ugeran anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Nincak kana materi salanjutna nyaeta eusi pupujian. Eusi pupujian biasana tentang pepeling, puji ka Allah jeung shalawat ka Nabi, pangajaran agama jeung doa. Pokona sagala rupa nu aya kaitanna jeung ajaran Islam. Sekarang kita bahas tentang struktur pupujian. Di dalam pupujian ada istilah pada, jajar, dan purwakanti. Aturannya, hiji pada diwangun ku opat jajar. Sajajarna aya 8 engang. Purwakanti dina hiji pada kudu sarua. Misal A. Masih bingung naon eta pada, jajar, sama purwakanti? Yuk kita bahas satu-satu. Hiji pada diwangun ku opat jajar. Kalian bisa melihat di video ada pupujian judulnya Bab Cai. Pupujian Bab Cai ini terdiri dari 3 bait dan masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Bait pada bahasa Sunda istilahnya pada, dan jajar pada bahasa Sunda istilahnya baris. Berarti pupujian Bab Cai ini terdiri dari 3 pada, 3 bait, dan masing-masing pada atau masing-masing bait terdiri dari 4 jajar atau opat jajar. Sajajarna aya 8 engang. Satu jajar ada 8 engang. Engang itu adalah suku kata. Kita lihat di jajar pertama. Kalimatnya dupi sadayana cai. Kita hitung du, pi, sa, da, ya, na, cai. Jajar pertama ini terdiri dari 8 engang atau terdiri dari 8 suku kata. Nah, bukan hanya jajar satu saja, tapi semua jajar, semua baris pada pupujian harus terdiri dari 8 engang atau terdiri dari 8 suku kata. Sekarang kita bahas tentang purwakanti dina hiji pada kudu sarua. Apa itu purwakanti? Purwakanti itu adalah huruf vokal akhir pada satu baris. Coba kalian lihat di pupujian Bab Cai bait pertama atau pada nu kahiji. Dupi urang sadayana cai, nusok dianggo susuci. Eta aya 7 rupi walungan anu kahiji. Semuanya berakhiran i kan? Nah, huruf i
huruf I yang paling akhir itu disebut purwakanti dan semuanya sama hurufnya I pada satu bait itu. Lalu kita lihat pada nu kadua di bait yang kedua. Cai laut kaduana, cai sumur katiluna, cai ibun kaopatna, cai es nu kalimana. Purwakantinya apa? Purwakantinya adalah huruf A. Pada bait kedua, purwakantinya semuanya A. Nah, makanya purwakanti dalam satu pada atau dalam satu bait harus kudu sarua, harus sama, begitu maksudnya. Lalu kita lihat yang terakhir, bait ketiga pada nu katilu, cai nyusu kagenepna, cai hujan katujuhna, eta cai sadayana sah dianggo susucina. Purwakanti semuanya huruf A. Seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur pupujian. Anu kahiji jejer. Jejer nyaeta gagasan pokok anu rek ditepikeun ku ngarang nu rumpaka pupujian kanu macana. Gagasan pokok yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang kedua, nada jeung suasana. Sikap pengarang ka nu maca, sikap pengarang kepada pembaca. Anu katilu rasa, anu ngajiwaan isi pupujian, yang menjiwai isi pupujian. Anu kaopat amanat, pesen pangarang anu karasa ku nu maca atawa ngaregepkeun pupujian. Pesan moral dari pengarang kepada pembaca atau yang mendengarkan pupujian. Purwakanti sarwana atawa padeukeutna sora kecap dina unggaran kalimah. Suara vokal akhir dalam satu kalimat. Pembahasan kita yang terakhir adalah tentang nadoman. Nadoman itu adalah ngalagukeun pupujian atau menyanyikan pupujian, melantunkan pupujian. Jadi pupujian itu hanya berupa teksnya saja. Nah, kalau kita menyanyikan atau melantunkan pupujian itu, nah kegiatan melantunkan pupujian itu disebut dengan nadoman. Berikut ini Ustazah tampilkan contoh melantunkan pupujian atau nadoman ya. Dupi sadayana cai nusok dianggo susuci eta ayat 7 rupi walungan anu kahiji cai laut kaduana cai sumur katiluna cai ibun kaopatna cai es nu kalimana cai nyusu kagenepna cai hujan katujuhna eta cai sadayana sah dianggo susucina. Nah, tugas kalian sekarang apa? Tugas kalian adalah mencatat dulu teks pupujian ini. Setelah dicatat, kalian nadomkan sambil direkam ya. Rekaman kalian sedang nadom pupujian bab cai ini kalian kirimkan ke WA Ustazah. Ustazah tunggu sampai pukul 21.00 pada hari ini. Jangan lupa ya. Baik. Sampai sini dulu materi pembahasan kita pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.